nya. Cerita terus anu kadua tanu awewe tanu kaduanya mana nu kahiji mah lalaki nu dan nirwananya nu kadua awewe di Kadulawang Di belah mana eta? rerehan eta keneh kitu Masih blok dieu keneh. belah ditu ari lanceuk mah belah dieu nya. Oh iya belah dieu. Lanceuk mah belah dieu. Si Edi. Rerehan si Edi tah lanceuk mah di dinya. Geus jasa teh geus Baroga imah. Terus anu di Bojolopang. Wah iya nya. Ya lanjut teh menangkan orang Bojolopang jadi mukim di ditu geus lila geus 50 tahun lah. Ngomong geus kolot mah jadi geus we pegat. Saya geus ayeuna anyang-anyangan paling sedetet lila meureun. Ari mun satahun sakali we mun lebaran heuh. Kecuali aya kolot mah pan bereng kadinya kabeh. Ayeuna ada boga pisah-pisah kitu mah. Warehan Jadi kadang-kadang anak ini mah puguh nyahoeun anak itu isakeun. Itu di anyang-anyang